yang akan subscribe videona, like and comment. Kawar giwari sadayana. Thank you. Gitu di mah. Assalamualaikum, Cek. Cetut. Waalaikumsalam teh. Ampura ngaganggu. Itu duit lah. Eta Sabaraha? kira-kira we ieu eta yang ka usaha lewe. Kira-kira baraha? Udah euceut teh mau duit cash. Ayeuna na ATM. Atuh bawa heula. Ngan motor euceut teh. Gampang lah aya nu eta. Masuk atuh euceut daunan heula. Eta tuh balik bawa motornya. Aduh aleup kieu. Kene aya. Ayo, Cek. Masih ada asap itu. Ini deh. Asa kurang uyah. Ihir. Jang bager kasep. Kasep kuda kada gerak. Pulan, Mak. Ihir. Emak teh keur masak. Uyahna saya panggilkeun Mak. teh kalawan ka kolot. Saya gitu, Mak. Saya Pak Ustad ge naon surga teh aya di dedampal suku emak. Jadi guru pamentakeun ka cetuti sakeun. Madangukeun lah gerak. Ka kolot mah sakali nyebut naon tah dosana gede eta teh. Dangukeun lah gerak. Jadi buru-buru ka cetuti mah pamentakeun. Mak, tadi teh Citu teh angkat jeung Pak RT kana motor. Nu bener ihin kade bisa salah tetempoan. Asli mah tadi ini aku nyaira. Itu teh dibonceng ku Pak RT kana motor. Aya terus. Deui bakal viral ieu mah. Ihin, daguan heulanya di desa kedap. Ieu sayur lodeh bisi asek ke ihin paruman komporna. Nya. Maiman dek ka mana? Meuli uyah. Ai tadi orang ka ieu nu ka Cituti ayeuna didorong-dorong nyaira hidung. Misi Mbak. Mbak Eha mau beli apa? Ada apa ya? Mau beli garam. Oh, garam aja. Mbak, tahu nggak sih Tuti lagi jalan-jalan sama Pak RT? Ah, yang benar, Cek. Mas Mbak dibonceng pakai motor mesra banget. Ah, yang benar, Eha. Pokoknya bakal jadi perbincangan yang viral dalam Murgibah ini. Ayo, Mbak, udah dulu. Si Eha udah jadi beli, Eha. Cuma ngegosip hungkul datang ke warung si Eha. Mai asak mana uyah? Aduh, kihin poho. Ya mama ngadur lagi bare warung teh, lapis ya uyah. Mana kihin kan tukang malikeun sekalap. Kawan, da kasep. Jadi tak indung teh. Teh jeung Pak RT. Nanya, Cek. Saheula atuh. Oh, nu jiga eueuh ge ieu mah. Mantap. Tadi asupkeun saleutik, salah loba. Nya Ceu ya, mangga. Rasa atuh teh cing sukses ge usaha lalena. Mun. Jadilah segini kita masak itu. Mak, Citu teh jeung Pak RT tas euy. Uyah teh bade meser we atan api benyungkeun. Mana? Mana? Benyungkeun lah. Tadi ieu adamu Pak RT jeung Citu teh ngobrol. Ngobrol Pak RT teh. Nunya, Cek. Mantap. Tuh cowok Citu teh. Salah atuh. Beueuh pokona mah nomor ieu selain Cek. Sesain kumaha? Soal Pak RT teh. Mantap. Kalau jadi asupkeun geus keluar loba. Itu mah. Karena ini kumaha meuli mah. Memang mata balik. Gua lapar.
Ngopi ngeunahnya jigana. Kembahala jigana aya. Misi mbak. Tahu nggak Cetuti tadi sama PRT udah dari mana? Tahu nggak ngobrolnya kayak apa? Nggak tahu, Cek. Ya gini mbak, kata PRT, nuhun ya Cek, mantap. Terus gimana ceritanya? Cetutinya bilang gini, pokoknya mah ciga ece gitu curiga wawa Cetuti geus goyang PRT. Oh, jadi salila ieu cuma sia teh ngomongkeun aing tukangan. Ece. Alus kelakuan sianya. Teh.